Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-78 nya. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana hanca urang teh dugi ka medar kaayaan perang teh nya di dayeuh Pakuan harita anu di serang ku pasukan Ki Sunda Sembawa teh. Tah kumaha ieu lajengna carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sabubuhan jalma laluncatan muruh tengah talaga bari marakal gobang jeung tumbak. Ki Sunda Sembawa turun tidak kudana manehna ngabar-ngabar keris bari luncat ka tengah talaga. Mireungeuh kitu Ginggi sarua eudeup milu luncat ka tengah ngan hanjakal kaburu dipegat-pegat ku sabubuhan perjurit anu gogorowokan. "Tewak si Ginggi muridna si Darma! Tewak oi, paehan!" Hate Ginggi medengkel tarekah manehna hayang nang tayungan kasalamatan raja jeung kulawadetna jadi kaganggu ku urusan anu teu perlu jiga kieu. Anu ting corowok ngancam-ngancam manehna teh naha prajurit anu bilu ka Ki Sunda Sembawa atawa anu satia ka raja. Tapi darek nu itu nurek ieu oge sabenerna mah sarua bae, boh pihak raja, boh pihak anu baruntak geus nganggap Ginggi teh musuh maranehanana. Tarekah Ginggi dinarek nyalametkeun raja oge malah beuki berat sabab ayeuna mah dikepung ku 12 perwira Pakuan anu satia ka raja. "Paehan si Ginggi!" cek salah saurang perwira Pakuan bari ngacungkeun trisula. Atuh balukarna Ginggi diasreg rupa-rupa senjata, aya anu nyolodorkeun tumbak jeung trisula kana beungeutna tur kapaksa kudu dicingcetkeun. Basa ti kenca jeung katuhu aya pedang rek niruk awakna kapaksa kumehna dipapag, nu hiji dibabuk ku dampaleungeun tepikeun ngacleng nancep dina dahan kai anu jauh. Ari pedang anu hiji deui mah dibedoa tepikeun ka nu bogana nyolon tod ti kusruh hareup ka hareup. Pedangna anu bisa karebut ku Ginggi geuwat dibubat babit dipake nakisan panarajang pakarang seukeut ti anu narajangna. Kadenge anu ting jerit ku sabab basa senjatana ngacleng kana pigeulang leungeunna karasa nyeri nyanyautan. Ginggi mah geus ngabelesat muru ka tengah talaga sabab mireungeuh Ki Sunda Sembawa keur ngabar-ngabar keris ngadeuketan raja. Tukangeun Ki Sunda Sembawa aya perwira opatan ngabar-ngabar pedang. Sawatara jalma nyangka yen anu lumpat tukangeun Ki Sunda Sembawa teh para perwira anu rek ngabinasa Ki Sunda Sembawa. Padahal Ginggi mah geus nyaho yen perwira anu opatan eta baladna Ki Sunda Sembawa tur tugasna pasti rek matentuan maehan ka raja. Mireungeuh kitu awak Ginggi ngabelesat ngadeuketan raja. Luluncatan jeung kukucuprakan dina cai talaga anu nengah bujal. Ngan bae para perwira pangawal raja mireungeuh Ginggi ngadeuketan raja teh lain nang tayungan dunungan tapi kalah kating karojai rek ngalawan ka Ginggi. "Balegug sia kabeh," cek Ginggi keheul.
Itu nate bari jeleng curelat awakna mumbul kaluhur. Di luhur awakna salto jujumpalikan sababaraha kali ngaliwatan embun-embunan perwira kerajaan anu opatan. Jurelat jeleng kolebat Ginggi terus jujumpalikan di luhur ngadeketan tempat di mana raja keur nangtung. Manehna ulah kapiheulaan ku gerakan Ki Sunda Sembawa anu keur ngobrot raja ngagunakeun keris. Hiya! 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 Ginggi ngagunakeun sora sentakan sababaraha kali pikeun meyarkeun konsentrasi Ki Sunda Sembawa. Dajeng nyana konsentrasi Ki Sunda Sembawa kaganggu, perwira baladna Ki Sunda Sembawa kaganggu oge. Atuda lain sentak samanea sababnya ieu jurus anu katelahna sentak dulang. Salah sahiji jurus anu aya dina kitab pustaka Ratuning Balasariwu teh. Ginggi ukur ngagunakeun tanaga 10% sabab tujuanna oge ukur meyarkeun konsentrasi. Sabab lamun ieu jurus digunakeun ku sagemblengna tanaga, awak anu diserang ku ieu jurus bakal hancur jadi lebu. Lamun ieu jurus ngagunakeun tanaga 25%, tina saban ling-liangan bakal kaluaran getih. Tina irung kaluar getih, tina ceuli kaluar getih, tina panon kaluar getih. Geus puguh ning tina sungut mah ngaorolo bakal utah getih. Ngan meureun niatna Ginggi mah da lain rek ngabinasa jalma. Nu penting mah kumaha carana ngagagalkeun deungeun anu edeuk maehan jalma. Ku ukur ngagunakeun tanaga 10%. Anu ditarajang ku jurus sentak dulang memang kaganggu. Sakedapan maranehna ngarandeg heula teu laju nyieun panarajang sabab awak asa leuleus. Tak sabot maranehna keur ting rarandeg kitu, Ginggi boga kasempatan pikeun ojah. Jero sakedapan awakna ngecorelat kolebat kaditu kadieu mateuhan kabeh jalma anu niatna juli ka raja. Tapi Ki Sunda Sembawa mah anu pangheulana sadar tina pangaruh ilmu sentak dulang, kabireungeuh manehna ukur sakedapan ngarandegna tur ari geus kitu mah ngajeleng jeleng. Muru-muru raja bari tetep ngacung-ngacung keris. Jorelat jeleng Ki Sunda Sembawa jorelat kolebat jeleng Ginggi. Duanana bareng ngadeukeutan raja, ngan bedana nu saurang rek maehan raja, ari nu saurang rek nyalametkeun raja. Keris anu dicekel ku Ki Sunda Sembawa ukur sabuku cingir anggangna tina awak raja. Bari Ki Sunda Sembawa newokeun keris gancang pisan. Telat saeutik Ginggi nyieun gerakan tangtu nyawa raja moal katulungan. Jorelat kolebat siet. Ngan bae gerakan Ginggi jauh leuwih cepet samemeh keris newek awak raja. Leungeun katuhu manehna geus nakis leungeun Ki Sunda Sembawa. Harita teh keris ngacleng ka jauhna. Ki Sunda Sembawa ambek nyedek tanaga midek. Manehna teu suka cita-cita maehan raja dihalang-halang ku Ginggi. Atuh balukarna manehna jadi malik narajang ka Ginggi. Para perwira anu geus bilu ka Ki Sunda Sembawa sabagian milu mantuan Ki Sunda Sembawa pikeun ngakalakeun Ginggi bari haben gogorowokan sangkan sararea maehan Ginggi anu disebutna rek baruntak. Ngan bae di antara maranehna jiga teu badami heula. Sabab sabagian perwira anu ngabalad ka Ki Sunda Sembawa teh ting salebrut rek ngalak-kalakeun raja. Ayeuna
sabubuhan perwira anu satia ka raja mimiti sadar yen kadudukan Ginggi aya di mana. Itu sababna basa perwira bawahan Ki Sunda Sembawa ting Corowok sangkan anu sejen maehan Ginggi anu dipilampah ku barisan anu satia ka raja mah kalah merangan para perwira anu nyata-nyata geus hianat. Atuh pamustunganana di saburureun talaga di mana raja aya timbul begalan pati anu rongkah. Ginggi keur nyang hareupan Ki Sunda Sembawa anu narajang ka manehna bari sabulang bentor meureun manehna sadar manehna teu bisa ngungkulan pangabisa Ginggi. Kabuktian sakali Ginggi nyieun gerakan nakis keris leungeun manehna anu tadi keur ngekeuweuk keris langsung komper teu bisa digerakkeun deui. Balukarna nyerang Ginggi ge ukur ngagunakeun leungeun kenca tur teu mangaruhana naon kana kasalametan awak Ginggi. Malah sabalikna anu kapepet jeung anu keur diancam-ancam ku marabahaya mamalah Ki Sunda Sembawa. Komo sanggeus aya parentah langsung ti raja yen para pembantuna anu satia kudu maehan Ki Sunda Sembawa. Harita keneh mah kadudukan Ki Sunda Sembawa beuki kapepet sabab manehna ayeuna kudu nyang hareupan welas-welas perwira karajaan anu pangabisana kawilang laluhur. Ki Sunda Sembawa katiru ku sababaraha pakarang seukeut ti kenca jeung ti katuhu. Tapi awakna ajeg pengkuh jiga anu keukeuh mung paeh alatan panasaran ku cita-cita anu teu laksana. Bulu punduk Ginggi muringkak basa mireungeuh sapasang panon Ki Sunda Sembawa molotot seukeut neuteub ka dirina. Aya sorot kaceuceub Ki Sunda Sembawa ka Ginggi. Ginggi sadar yen Ki Sunda Sembawa kacida ambek jeung kuciwana sabab ti jauhna manehna geus neundeun harepan yen anu bisa maehan raja teh iwal ti Ginggi. Sia hianat ukur sakitu Ki Sunda Sembawa cumarita bari haros-hos sabab saterusna mah awakna tilelep kana dasar talaga. Nasibna henteu cukup ku kitu sabab sakitu geus katilelep ulas-ulas tumbak dibebes-bebeskeun ku para perwira jadi jiga anu hayang yakin yen Ki Sunda Sembawa paeh di dinya. Sabot kir kitu pertempuran di tempat sejen terus lumangsung. Sora senjata diaradu paselang jeung neuting jererit ting darengek. Ginggi mireungeuh yen kadudukan raja ayeuna geus aman. Pon kitu deui para kulawarga raja keamanan jiwana geus kajamin sabab dijaga ku ratusan prajurit jeung perwira anu satia. Ginggi geus teu perlu milu ngajaga deui. Anu ayeuna kumahna keur ditalingakeun mangajaga bisi aya panarajang panah ti jauhna jiga tadi. Ginggi mireungeuh jajaka Kasep anu katelahna Raden Lumahing Majaya. Harita oge keur sayaga ngajaga kulawedet raja bari nyekel pageuh Trisula. Ngan didaguan salila-lila serangan panah teu kabireungeuh. Ginggi ngaduga pasukan panah ti sagara herang pasti geus aya anu ngungkulan. Meureun ku jalma anu tadi merenan kakuatan musuh di leuweung teh. Saha atuh eta jelema teh? Ceuk pikir Ginggi. Teu loba teuing mikir manehna mah langsung ngecorelat. Ngebelesat ngadatangan tiap juru anu kabireungeuh masih aya pertempuran. Ginggi
milu gabung karena pertempuran tapi tujuan lain edek ngabinasa musuh nagara, satadina maneh nama hayang ngalumpuhkeun we sangkan musuh ulah ngaraja wisuna. Saban baladna Ki Sunda Sembawa edek maihan prajurit Pajajaran saban dihalangan. Loba baladna Ki Sunda Sembawa anu ku senjatana dijewang atawa dipeupuh sina meceleng. Tapi ku eueuhna senjata jadi ngababarikeun keur prajurit ti Pakuan pikeun ngabinasa lawan. Atuh tarekah Ginggi ku cara ngarebutan senjata lawan teh sarua jeung mere omber sangkan prajurit Pakuan babari maihan musuh. Harita teh Ginggi jadi sarua salah. Nyerah siah, jenah, hayo nyerah, cek Ginggi hohoak nitah balad Ki Sunda Sembawa serah bongkokan. Nya sababaraha urang langsung ngacungkeun kadua leungeuna tanda nyerah. Tapi sabot kitu anu bieu nyerah teh nyawana geus ngagelenceng sabab dibinasa ku prajurit Pakuan. Ginggi ambek sabab lain kitu kahayangna, ngan bae mustahil deui bisa nyarek pasukan pamarentah pikeun ulah maihan. Tungtungna Ginggi mah ukur bisa ngamang-ngamang gobang nyingsieunan balad Ki Sunda Sembawa. Maksudna mah sangkan maranehna bubar katawuran nyalametkeun nyawana masing-masing. Kilang kitu deui sanajan aya anu nurut tapi dahaben diburu teu diburu teu bina ti paninggaran keur muru bagong. Ayeuna Ginggi milu ngabeberik anu cikeneh kalabur ngan maksud nama edek ngawal maranehna sangkan ulah haben jadi wadal kaambek prajurit Pakuan. Sabubuhan balad Ki Sunda Sembawa teh kaburna ka tengah-tengah katonggoh jiga-jiga arek muru pasir badigul. Dajeng nyana maranehna muru kadinya ngan bae basa anjog kadinya. Ginggi nyaksian yen di tempat eta oge keur lumangsung begalan pati. Pan ari di tonggong pasir mah aya tegalan. Biasana mah para jalma munajat ka Gusti. Henteu dinyana yen ayeuna eta tempat suci kalah dipake begalan pati rebutan nyawa. Nu begalan pati teh rebu-rebu jumlahna. Aya prajurit ngalawan prajurit, aya prajurit ngalawan rakyat. Maksudna anu ukur marake pakaian jiga rakyat biasa. Nah memang rakyat biasa atawa balad Ki Sunda Sembawa anu keur nyamur Ginggi teu apal. Korban geus patulayah banjir getih nu perlaya jeung anu tatuparna patumpuk teu puguh. Pertempuran teh jiga teu saimbang jumlahna pasukan ti Pakuan jauh leuwih loba tibatan balad Ki Sunda Sembawa. Jaba jumlahna jauh leuwih loba. Jaba pangabisana jauh leuwih hebat tibatan baladna Ki Sunda Sembawa. Ginggi heran aya sabubuhan jalma anu pinter mateuhan musuh. Tapi barijeng teu boga maksud ngala nyawa. Aya hiji jalma bedas pangabisana nyong colang ti anu sejena. Dina meruhkeun balad Ki Sunda Sembawa ukur nyieun gerakan totok lamun anu keuna ku totok jari ting rumpuyuk bari teu cecel teu bocel komo bari tatu baloboran getih mah. Ginggi reuwas eta jalma anu ukur mamake pakaian rakyat biasa teh ngagunakeun jurus anu Ginggi apal. Eta mah kabehanana oge jurus anu biasa dibikeun ku Ki Darma ka para muridna. Parawargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Haturan ka sadayana
anu dina danget ayeuna masih manco dina channel Dongeng Sunda Mang Aa nyangakeun dina danget ayeuna nuju ngabandungan dongeng sareupna di pajajarannya dina seri anu ke-78 ieu. Nuju ramena ya dongeng teh nya. Si Ginggi ya nuju tarung nya ngabela nagara. Wilujeng wayah kieu ka Payayan Sopyan oge ka channel Perniagaan Sufi ka Mamah El Hatman ka Teh Rita Ersih oge di Cimahi nya. Kang Kanu oge ka MJ dan channel haturan wilujeng ngadangukeun ka Unda Kapanyawangan Bu Dr. Yulinda Belia Esther Adelaide ka Pak Bambang Triadi haturan wilujeng ngadangukeun di Cianjur. Family Potluck Ribbon jog oge mangga wilujeng ngadangukeun ka Kang Setia Budi ka Tumbiris Sky Store ka sadayana panginten karyawananya anu di Daramel ka Ibu Entin Kartini Teh Enji di Pandeglang kumaha damang. Pak Prabu Arjuna aturan Pak Aep Karsim di Cimenyan Teh Tami Malihah Pak Ali Alun oge ka Teh Linda Imut ka Pak Agus Somantri Pak Endang Awaludin oge ka Pak Taryo nya di Jambi aturan ujung ngadangukeun. Atuh dikumkeun we nu sanesna kanu masih mikalandep kana dongeng Sunda khususna dongeng sareupna di pajajaran anu dijomantarakeun ku channel Dongeng Sunda Mang Aa nu digarap ku Mang Aa dina dinten ayeuna majeng kana seri anu ke-78 nu jeung ngadangukeun bae. Mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana janten hiburannya kanggo urang sadayana nu mikalandep katresna karena carita Tatar Sunda khusus anu aya dina channel Dongeng Sunda Mang Aa. Mangga sabades teu nyang kolong teuing kana waktos urang sami-sami teraskeun ieu dongeng. Ginggi reuwas eta jalma anu ukur mamake pakaian rakyat biasa teh ngagunakeun jurus anu ginggi apal pisan. Eta mah kabehanana oge jurus anu dibiasa dibikeun ku Ki Darma ka para muridna. Irang gaguna Ginggi teu karasa ngunyem nyebut eta ngaran. Tapi jang mastikeunana Ginggi gigisik kana panonna sababaraha kali. Kumahan teu rek kitu sabab beja anu tepi ka manehna mah kirang gaguna teh dicangkalak Ki Banaspati. Malah beja pangakhirna nyebutkeun sabenerna kirang gaguna mah pajah geus dibinasa sabab embung diajak gawe bareng ngarebut kakawasaan di nagara. Bener ya, bener kirang gaguna geuning kirang gaguna teh masih walagri ceuk hate na bunga. Ginggi jadi babari ngaduga yen anu kajadian di sababaraha tempatnya eta loba balad Ki Sunda Sembawa anu patulayah tapi saurang ge eueuh nu binasa eta kabeh pasti hasil pagawean kirang gaguna. Balad anu barontak di mumunggang pasir Badigul geus bisa diperuhkeun. Kirang gaguna ngagorowok sababaraha kali yen musuh anu geus serah bongkokan ulah dikaniaya. Jeung kabeh nurut teuang kelang jiga tadi ka Ginggi. Baladna Ki Sunda Sembawa tetetela arelehna oge ku barisan perwira pakuan anu ngagunakeun taktik tempur ratuning bala sarewu. Tadi Ginggi memang aya perwira anu ngagunakeun jurus Kidang Sumeka. Nyaeta nyieun panarajang di tempat anu laluasa ku jalan laluncatan ngadeuketan posisi lawan. Barisan perwira oge kabireungeuh kungsi nyieun gerakan Bajra Panjara nyaeta serangan sababaraha lapis kana posisi lawan bari kasalametan diri ka dihalangan ku tumbak jeung tameng. Jurus Cakrabihwa oge dipraktekeun pikeun ngalumpuhkeun balad musuh.
Tah ngeunaan jurus cakra bihwa ieu engke saur para bapak pengarang baris aya carita khusus anu judulna Pajajaran Burak. Jurus cakra bihwa teh diadopsi kana gerakan anyar anu engke diciptakeun ku muridna Ginggi anu ngaranna Sanaya, tur dibere ngaran jurus Jangjang Edan. Ki cek Ginggi kagagas manehna teu karasa ngeukeweuk kadua dampaleungeun Kiranggaguna. Kaula masih ditang tayungan ku Gusti Allah pikeun neruskeun lalampahan hirup. Cek Kiranggaguna basa Ginggi nyebutkeun yen aya beja Kiranggaguna geus dibinasa ku Ki Banaspati. Nu dibejaan seuri mesem kituna teh bari nerangkeun lalampahan samemeh tepi ka Pakuan. Nya kaula kungsi dicangkalak. Diancam Ginggi bakal dipaehan lamun embung mantuan manehna. Tapi pan ieu bisa kabur geuning. Ceuk Kiranggaguna seuri harita teh. Rumasa cenah harita Kiranggaguna lelewodeh asup ka wilayah Sagara Herang. Tepung jeung lanceuk sapegurona tapi nolak diajak baruntak ka nagara. Aduh, nuhun Ki, ujasana Aki banjir getih begalan pati bisa dikurangan, ceuk Ginggi. Nya, tapi jalma jabrig anu cawig-wig anu ceuk Aki ngaranna Kiranggawisesa mah geuning kalah murang maring kaditu kadieu, ceuk salah saurang perwira Pajajaran. Kabireungeuh Kiranggaguna rumenghap handeueul. Nah Kiranggawisesa oge henteu palastra Ki, ceuk Ginggi reuwas. Manehna inget harita di Guha Kapur kung si Jogol jeung Kiranggawisesa. Ambek Kiranggawisesa teu bisa meruhkeun Ginggi. Manehna nguwak ngawik ngancurkeun patempatan tepikeun ka Guha Kapur runtuh tur ngarungkupan awak Kiranggawisesa. Harita Ginggi nganggap yen Kiranggawisesa palastra ku polahna sorangan, ari pek geuning ayeuna kalah milu Bitotama. Ngan hanjakal cenah Kiranggawisesa sabulang bentor maehan sahawe anu aya. Balad Ki Sunda Sembawa dipaehan, balad Pakuan oge sarua dipaehan. Manehna mah cenah jiga anu meupeus keuyang ka saban jalma teuing ku urusan naon. Dulur kaula atawa kembaran kaula teh jiwana kurang saeundat. Manehna ijid kana ieu kahirupan anu disangkana pilih kasih ka manehna. Ceuk Kiranggaguna katembong ngungun harita teh. Ginggi ngahuleng harita Kiranggaguna kungsi nerangkeun yen Kiranggawisesa ngarasa dianak terekeun ku Ki Darma sabab henteu sagemlengna nampawaris elmu kanuragan. Elmu anu sifatna pikeun maehan jalma secara massal seperti jurus sentak dulang teu dibikeun ka Kiranggawisesa sabab cenah lamun dibikeun bakal digunakeun sakama-kama. Balukarna Kiranggawisesa neangan elmu sorangan bari teu pipilih. Kitu sababna aya elmu-elmu kotor anu kudu muhit sabangsa gaib jahat. Kumanehna mah dijalankeun ngan balukarna Kiranggawisesa pikirna henteu jejeg deukeut-deukeut kana gelo. Sakapeung paripolahna teu jiga manusa, jiga kasandingan ku jin jahat. Ayu, urang ingkah ti dieu jalu. Ceuk Kiranggaguna
basa pertempuran dianggap geus beres. Ginggi kalah ka ngahulang harita teh. Ke ki ingkah ka mana ki? Har naha Andika eudeuh keukeuh cicing di dayeuh Pakuan. Ceuk Kirangga Guna neuteub. Ginggi hade teh ngahulang deui. Taya arep-arepeun ki. Tadi salah seorang perwira kerajaan eudeuh ngusulkeun Andika di Benum jadi perwira sariwu baresan balamati raja. Ceuk Kirangga Guna. Kula mah teu hayang ki. Hartina geus eueuh arep-arepeun cicing di Pakuan atuhnya. Pikeun kasakitu kali na Ginggi ngahulang. Anu kacipta mah kalah nyimas Dewi banyak inten. Lamun kitu Andika masih keneh boga arep-arepeun. Ceuk Kirangga Guna ngagebah lamunan. Paralun ki. Hayu atuh milu ka kaula. Ka mana ki? Ka Banten. Ka Banten. Kaula lain ngajak Andika babakti ka Banten, tapi sakurang-kurangna Andika bisa nyuprih ilmu agama. Ginggi hade teh ngahulang. Ginggi kaula paham Andika ku Ki Guru teu diwaris agamana naon. Kahayang Ki Guru nya Andika anu kudu milih sorangan. Tapi umur teh ngawates mun Andika kaburu paeh geus moal bisa ulah pilihna naon. Ceuk Kirangga Guna. Ginggi neuteub ka Kirangga Guna kituna teh bari seuri mesem. Teuing naon anu aya dina jero hate manehna. Euleuh. Waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana palantos saep rupina sakitu heula nu tiasa adugikeun dina dinten ayeuna tiasa kapedar. Insyaallah masih kene aya hancaeun kang urang sadayana dina seri-seri anu salajengna dongeng sareupna di pajajaran ieu. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun nu dijengkantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.